ojek cantik? Moal aku mah lagi nungguin taksi. Taksi di mana mau aya taksi di dia mah? Bisa anu nyulik, Bu. Ini kan ojek jeung AA. Moal lagi nungguan taksi aku mah. Di bawah motor nafas gitu. Moal. Taksi mau aya taksi. Buru gratis kemana wae ge jeung Neng mah. Dianterkeun ayo buru. Benar. Ayo gratis. Gratis kemana? Bade ka kosan ka boga abdi. Nah kumaha jelema teh lieur. Aning tadi minta gratis cenah bae naik ge. Ayeuna ditinggalkeun. Ingat Ajo. Ayo. Ya. Nah kunaon beurit? Hah? Kunaon? Senda aku si Ajo tuh mi dikaluhurkeun di rarayan. Kumaha tuh? Tuh si Ajo nada. Geus cerik tong cerik. Geus pirang sendal. Geus tong cerik geus gede. Ajo. Geus mi, ulah ting di pikiran. Geus we ieu, mulai beas ieu tah. Yo. Bener nih beurit. Bener kok mi, duit bapak urang teh teh. Geus lah. Nuhun beuritnya. Kan bae mi lah da. Alhamdulillah aya jeung meuli beas. Singgal gentosan bilang aku. Amin mi amin. Mana euy? Naon eta beurit? Cilok aya teh mi. Aya mah tuh. Be, Ya bae mi. Kau bajeng mami kabeh lah. Bener. Bisa beuing mah. nuhun beurit. Bae mi sok. Ke orang meuli deui mi. Siap. Bager pisan budak teh. Sini tong cerik. Sini lah. Geus tong cerik ieu dipangalakeun semua. Tah, geus tong cerik. Ulah ulina jeung nu gede geura. Tuh si Ajo mah. Baik. Tong cerik geus mata ulah ulin jeung nu gede. Bisa ada mau ulin jeung euy. Mi. Kumaha ada gua ngasih burik malah ulin di sapantaran malah jeung nu kolotna di teu ideng malah kan ulinan we budak. Kami sangat bangga terhadap desa kami. Semoga desa kami menjadi desa yang maju ke depan sehingga dapat menjalankan tugas secara amanah dan menjadi desa yang sakinah mawadah.